Ya. Siap. Eh, ini lapnya buat gogosok dulu, ini buat nanti mah nanti ngambil lagi ya. Siap. Aku mau nagok dulu di sana. Oh, iya. Menunggu. Oke. Iya. Oke. Mari dakar lauk eta nu beunghar, uing makan santai. Apaan aing nu bogana itu kumaha? Ya. Kumaha ti balik? Pan urang nu bogana. Lain gitu kieu. Gusti, nah orang jadi ngilu lieur itu kumaha? Pemirsa, iraha deui heueuh, mau nuju beunghar jadi gelo 2 kali. Kalem. Urang teu narima. Sebenarnya di dieu teh rek naon sih? Tadi tita bersihan mobil, ayeuna tita maraban lauk rek naon ka dieu teh ngaganggu we. Tuk. Terus astagfirullahaladzim. Dek naon ka dieu teh? Kuring teh capek. Bersihan mobil 2, capek. Tuk. Astagfirullahaladzim. Jadi lieur ka babawakeun ku dirinya. Emosi deh kah? Wah koko, daripada amak-amakan mahnya, uing teh rek nyarita hayang curhat. Curhat, ciga mama dan AA. Curhat dong. Lain, beda. Rek Iya. naon? Wah koko, uing teh heueuh ningali babaturan uing mah geus kararawi. Oh. Geus kararais budak. Oh. Inung itu geus nanyakeun, mama juga kepingin menggendong incu cenah. Alas ya. Heueuh, uing teh hayang kawin wah koko. Gitu. Terus teh ka direk naon? Minta duit. Eueuh. Eta ongkoh tapi lain sabaraha mah kok. Uing teh hayang nanya, heueuh, harita wah koko jeung si Bunda kumaha kawinna? Lain kumaha kawinna nya. Hajat meureun. Cing kumaha hajatna uing teh hayang apa? Caritakeun. Hajat. Aya rame naon? Aya saha wae nu mengantarkan teh. Apokna uing hayang apa? Oh. Nanya eta? Heeh. Oh, bisa eta mah nanya dijawab ku kuring. Heueuh saha kumaha? Jadi begini ceritanya. Oh, gitu wah koko hajatnya Sumuhun. rame geuningan. Oh, atuh. Mau ngantur buat pohara Oh. sabaraha puluh mobil aya 630 mobil mah wah Wah, koko. oh, di showroom. Heeh. Can nu ngadekor lagi kuat indah kieu. Can tempatna kuat agreng kieu nya. Alas. Pantes begang meureun mikiran keur maya. Kamana wae ngomong teh? Heueuh pananya uing mah koko. Uing wah koko engke hajatnya hayang siga kitu kuat megah kitu nganteur kuat pohara. Uing mah rek nabeuh debus. Pokona wah koko kudu digeresel beuteuh. Pokona mah indah luar biasa buat can kita tabehan uing mah rek hajatna ge rek 7 peuti. Nabeuh wayang, na kaset. Wah koko
pan keur ieu teh meureun butuh duit lobanya Oh, can mayar dekor Oh. can keur dangdut can wayang can nambah itu nambah ieu liur. can nambah ieuna can keur mayar panggungna ongkoh dekorna ongkoh tempatna ongkoh kumaha agreng siga kitu mah gede wah koko mata puing mah kaget teh keur mayar panggung can aya keur mayar itu can aya dekor ongkoh catering sagala baju pengantin make up piraku welek make mochi kadiekeun paletkeun hungkul bodas geur aing mah butuh duit teh. Tah, euy. Ini tamu liur teh. Ah, kababawa liur aing mah. Turutuk as. Aduh. Bun. Bun. Apa? Kenapa dia? Aduh. Gening capeknya, Bun. Beberes teh. Nya karasa pantah matakna ayah teh tong sok nyepelekeun tugas ibu rumah tangga. Nya tuh, Bun, maaf ini. Ayah. Ayah ih, Apa? pengen sebak ih. Ah, capek. Ih, ayah masuk we ke tidurna di luar. Atuh ulah gitu, Bun. Nya atuh siap teh, Wak. Enggal, Nya atuh siap. enggal. Tong lami cing lada. Duh aing mau ka usaha teh sukses wae. Ke warung rame wae. Konter rame. Pacuku rame. Bosen dek lah usaha teh dibere sukses wae kieu mah. Anjim, Vespa orang ke mana iya? Ya Allah, poho tadi teka cabut kuncina aing aing si Wahaji mah aing Duh. Saha dieu teh nelpon? Assalamualaikum Haji, di mana euy? Waalaikumsalam. Tulungan euy, Vespa urang leungit ieu. Nah isi laing. Nah bisa leungit kitu. Nyimpenna di mana kitu tadi atuh? Oh tadi urang geus ngalajeruk. Ieu tuh, geus ngalajeruk. Oh jadi si laing nu sok ngok jeruk teh. Awas si amun panggih diciwit ku dewek. Pada atuh apal jeruk Wahaji atuh. Dauh ngaranan kurang teh geus we alaan. Dauh ngaranan, beulah bantuan urang ieu. Vespa nyokot ih aing Ke dibantuan. Tapi omat, ulah mau di jeruk deweknya. Moal janji moal. Oke. Nun Waji, Assalamualaikum. Heeh.
Kunaon motor teh karek ge dipuji geus mogok deui aing mah. Willy. Aing nya nih. Saha di nelpon. Naon urang keur langsung sih. Halo we. Nah di pareuman itu kunaon di? Minta tolong ka saha di? Kalem mana sih urang teh bieu teh aduh. Bang tolong, aduh, indit di ah. Aing. Halo Wil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ieu urang keur langsung teh. Nya, ieu motor di dinya mogok deui teh kunaon? Orang di geus panik, Vespa urang ka mana leungit. Nya hampura teu bebeja atuh da paur tadi aya motor. Sisi jalan geura. Kuncina ngagantung nya geus we dibawa. Bisa anu mau? Eta di mana ieu tulungan kami deket lapang poli ka dieu. Hah, di lapang? Jauh atuh. Urang di deueuh kendaraan ka dinya kana naon. Ah, lempang we atuh buru meh langsing. Keur mah begang kita langsing aing mah. Nya geus atuh urang ka dinya. Gila aing mah kita tulung teh. Aduh. Mana di? Aing ngapantesan jeruk dewek leungit teh ku si Willy. Tapi ayeuna aing kudu dewek teh kudu mantuan si Willy. Tapi keun bae lah. Wah Haji, pengusaha sukses. Urang ditu geus panik pas pa urang leungit geus nelpon si Wahaji urang geus dicarekan mah gara-gara urang mau jerukna si Wahaji urang teu apal tanu si Wahaji jeruk. Kunaon atuh geus di mana? Dek meuli seblak jang si Bunda. Teh Iwa tutup jadi nguriling ka dieu. Jok geus dicek. Jok mah aman teu nyengsol da Wil. Aduh, naonna deui nya. Nahanya setiap dipake ku didinya masuk mogok wae Vespa urang. Harnya teu apal atuh. Vespa di dinya we mogokan beureunan. Jok geus aman naon. Aing naonna deh. Aha. Ieuna. Tuh, tinggal ieu mah klaksona lobet wah euy. Tuh, laun kieu. Aing ah. Cik kala kabel klaksona ya sigana mah biasanya di belah dia ya. Coba. Nah. Tuh, tingali. Ayo ah. Eta geuningan aya motor teh Willy. Alhamdulillah hiji ta, ieu suwa koko tadi teu bebeja. Anas dewek geus ngeprint ieu poster kehilangan sia. Loba jabata teu guna atuh ah. Piceun ku dewek ah. Oh nya hampura atuh ji tong emosi kitu Allah mah teu suka nya. Oh, Ji, geus kolot ambek-ambekan wae. Jempe maneh teu apal naon lah. Geus ayeuna mah kieu Haji sebagai tanda hampura urang kayak urang dipangmelikeun jimat teh. Yang geus awas ya mun bohong ku dewek duruk tak kumis. Nya Haji nya. Hiji deui. Lamun maneh sok ngalaan kena jeruk dewek. Awas tah tinggalikeun di duruk tah halis ku dewek. Waduh. Nya Haji nya ih. Yang geus jig init. Oke. Oh, jatuh teh. Anu cing subut yuk. Hayu. Hampim palayum gambreng. Ada
Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gua orang langsungnya mau nyimpang heula. Ih, naha. Ah, ya tahun di imah euy. Oh, sok Nya. atuh. Oke. Oh nya. Yuk, dadah. Asa aya nu kurang. Sok berhitung. 1, 2, 3, 4. Si Kakang. Waduh. Anjing curi anjing. Siap. Waduh. Sok. Tah matakna ayah teh ulah sok nyepelekeun. Sok. Nyepelekeun Itu. Ini masalah teh kieu ini mah. Anjim. Sukses wae. Lah. Oh, jadi si lain nu sok mau jeruk teh. Jauh. Aduh, anjim. Anjim. Capek beberes tehnya. iya abi kan ngape. Sok, udah enggak kelihatan. Tapi kan bae. Wah haji. Ulama nyari lokasi dulu. Kasep saya teh lewat wae. Siap, ieu geus nyieun poster surat kehilangan.